Hayu urang tuang tak tingali atuh. Ayo nama tuang na teh jeung naon cing ieu? Jeung kecek kangkung, pinang tonggol, jeung ieu teh tumis lebaran. Yuk urang tuang sasarengan nama. Setacan tuang urang masalah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi itu asa rada haus yang telah setacan tuang nya. Pada sadayana asli teh haus pisan. Seger. Bismillahirrahmanirrahim. Yang makan joli. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, meskipun tuangnya ujung anu kieu hungkul tah nya. Tapi dah nikmat pisan nih mah. Nikmat mah aya dua. Nikmat, segar, mantap. Kalau mah imam mah nikmat pedo tak ida lada pisan itu. Kita kentang cabai genot. Sekedap madep pokoknya. Madep pisan nih mah. Madep ya. Ayo di lembur masih ya pedes kieu. Tuang teh. Ya bara. Gimana? Tuang sorangan oke nikmat. Kumaha mun tuang bebarengan. Gimana? Tos weh. Mantap weh pokoknya namanya. Nya. Kangkung. Ayo. Kita kentang yang cabai genot di bumbu balado cenah. Tapi dah yakin. Masya Allah. Kamu hanyut di kentang balado. Terus weh. Iman nikmat mana deui? Aslina ieu mah. Ada lur. Ada pisan. Uyuhan tuh dah. Cabai genot itu. Tapi batur namanya jalaguan gitu anu mukbang dulu lalada gitu ada pesan tapi tarang minum terseha gitu aneh kami mah udah kuat ada
tapi nikmat bisa ya. Kuat habisan. Lu sahab deh. Lu sarot teh. Hamun bes tuang luar teh. Sok. Jangan. Terakhir. Alhamdulillah. Mantap. Luar biasa. Apa?